Halo Neng, keur di mana? Halo, aya naon Pak Cangak? Keur di imah, butuh maka imah we. Heug dagoan, OTW ayeuna yeuh. Baru tuh di sendal anjing. Yuk Neng. Mana sih ada luang leong sorangan? Nyawa itu lah yang tewasan tujuan itu luang leong we kieu aing kalaka. Aing geus sarua tujuan ieu teh. Luang leong we teh tadi kieu sorangan. Ulah cangkal ditutup. Yuk nam lah. Pemandangan. Tinggi mah seuseut kieu euy. Kieu kitu isukan menjadi ABK ngopraktikeun setirna. Jeung mah seuseut kieu. Ieu mah hitung-hitung diajar we pada jadi ABK. Gaskeun. Ya. Lah itu, saya itu sih kasih bojek kau. Oh, nangin naon itu mang bojek sorangan di ditu. Nyawa lagi sorangan di ditu naik ginangan. Rek disamperkeun. Nam bre. Yuk. Saira datang ieu tangtung di dieu. Ieu lah manya teka dempo bieu pan datang. Ngian nguren nu kieu ieu segala. Cepan aing teh dikontak kamari teh ti perusahaan sabelah eta di dinya. Wah supir cenah kita jadi ABK. Aing teh pedah kesempatan. Bener nu kieu kana jiga setir dulu. Mana kamarana ieu duaan kieu. Nginaon sih atuh diajar setir ku nu kieu. Isok aneh-aneh teuing lah. Aing mah keur ulin heula. Luntang langtung ti tadi lah juga nu mabok ya. Jangan pemandangan dari nama itu. Kapan kieu meureun supir kapal genan kieu weng. Da ka dieu mah kudu mawa awewe ayeuna pemandangan mah lain. Juga kieu teu sanggup. Lah pada kesel ge ya hayang ulin. Ya ge pada tadi Pak Asrop di jalan. Neangan si Cangak nyawa ka mana lah udah. Bisa heula lah tong bati ngobrol, cang indit deui ka ditu yuk. Beunam lah. Berangkat. Cuci. Nanu dirasa si Kasa jeung si Kido teu pararugu pisan. Pan heuh kieu ieu kapal mah. Naon? Panek miceun sampah. Eta teka dempo. Dilarang membuang sampah di area ini. Hayu nih non micen sampah di dieu. Saha itu menenya gitu we. Nyawa, dan masih gasi Cangak lain saja. Nyawa pan euy, teka deuleu beungeut na hideung nya. Baik nan kebon kikian ya. Heeh, nam udah cang intip ka ditu tuh. Heuh geura. Pargel kieu ngan euy. Lah kesel jaba parahang. Indit we. Tuh cang ditu yuk. Ulina. Tak kade resek. Di mana ieu nya? Ulina. Itu. Teuing, nam ka ditu. Lah, ieu teh naon atuh berat? Eta sareng ieu maneh momongan naon cing? Kapan runtek dipiceun? Wah, suku dia mah we dibawa. Asa berat? Ya, aing ge deuleu tuh. Oh, Cangak kita tadi di ditu euy. Wah, geus eta mah. Cang intip ti deui lah, meujeun pisan. Geura intip heula. Begitu teka deuleu di dieu mah euy. Ka deuleu euy di dieu mah euy. Pindah. Beunam.
Naon ieu? Jek, yang aya nu kieu. Kantong dulu eta. Jek. Wah. HP dulu yuk. Wah, lumayan nih mah rezeki. Rezeki pisan. Tah, gitu nih. Negara neng be, ya HP kemana? Tadi kantong? Apa? Kapan tadi HP ATK neng kenji? Naku neng di kamana kenji? Tangan gerak. Sok, pikir-pikir di mana? Di mananya? Lah, ya teh naon atuh berat. Aduh, pan tadi asupkeun kana keresek. Aduh, pan tadi nak keresek. Ji, namana enak keresek naning tuh mau keresek mah. Pan tadi titah dipiceun keresekna. Poho kala diasupkeun kantongna kana keresek. Oh bener itu si cangak kikian pisan dina saung. Ning lapor ke yuk ka RW. Oh iya mah geus semua balik. RW. Nam lah. Oh itu cang tangan. Naon? Tuh itu tepan jika keresek nu dialungkeun tadi. Oh jung gerak. Jung. Ngeren. Ieu tepan keresek aing. Naon? Anu ngeureunkeun bae sateje. Bari di nu kieu duduaan bebarengan. Aya naon ngeureunkeun? Ieu tepan keresek aing jeung kantong. Kira nempo usina. Oh itu teh HP-an. Dah. Be ieu nu urang. Kira nempo. Naon beli rasa? Si aing mah imah menang manggih daripada dibikeun ka sia. Aing mending lumpat. Si kabur udah. Ulah ka lompat tuh. Nam udah. Jangan lupa subscribe.